opat huruf opat di main poho nikah nun kaf alif ha opat nikah teh nun nak dimustaqina nikmatul ibtida nikah teh kur ngeunah mimitina wungkul karasanya beula jalan-jalan ke pasar baru tidak lupa beli kedong-dong enaknya pengantin baru masuk kamar lalu digendong pesan mangsur pamajikan hayang digandong bikin teh genep kali nya da pamajikan aing gede teuing sekarang tiluan kakek ticuralit cai entong-tong jalan-jalan ke pasar baru tidak lupa beli pisitan enaknya pengantin baru masuk kamar cubit-cubitan anyar pengantin mah heureuy teh mungkin peuting teh mungkin jerok eta we nyebut kancing lesot ge neng cingcot eta teh kancing lesot kumaha menyebut kolor morosok jalan-jalan ke pasar baru tidak lupa beli kokosan enaknya pengantin baru masuk kamar saham nyebut ngos-ngosan ketika ya entok di kolong tak benernya pengantin baheula mah era mani sumpah era pengantin baheula zaman urang mah baheula ngaran pengantin teh keur bobogohan kana ge susurakan eta we ngieun surat sabuku teh jadi nama sakebet baheula mah tara amprok nikeun teh ku babaturan disebut tang layar mun nikeun teh tara make amprok cukup ditilep-tilep we ditulisan we 4 kali 4 16 sempat tidak sempat harus dibalas nepi teh lain ka kabogo kapang layar can lecek can dipikeun eta teh maleusna teh dipanglayarkeun ku ae jika we nu heueuh itu tak era simkuring ge anyar panganten didagor kana tihang ku saking tunggul ku saking era baheula tapi maka kukur Kang Haji Lurah ngaran nikah teh atuh santri ngaranna ge usaha encan ya Kang Ade can usaha baheula teh kopiah ge meunang nginjeum jurusan engkus geus aing nginjeum kopiah lah kopiah aing mah beureum teh beureum kieu aku saking kopiah hideung kapanasan kamu jangan jadi pan beureum belel ya kira aku cenah teh baju cenah boga teh henteu cing teh euy oke ge dangdana sampe Allah nu maju bolen dek kafe aduh kumaha ya hadena teh Mang Haji Aceh teh tas meuli motor pertama keluar motor Honda Astrea teh ya musim kuring diinjeum jaket nah pakai jaket aing lain oke jas ketemu di rapalan teh dibaca ku barudak leutik Honda tuh inget hari Sabtu urut sekolah sanawiyah teh ya eta na teh lamun dilaan sarung kakina teh nolol ieu cenah ini sukuna nongtot cenah beneran hari tak lampor di sawer cenah di ala cenah jang laan sapatuna naonna ieu cenah enog tingkat heula ih moalah hayu kumaha kemeureun bobos heukeun bae tah eta sawer ku cenah nyaho mah hajar tinjak musim kuring borong ditinjak eta endog dah kejet endog eta katingali endog teh beubeureummna jeung bobodasna si horeng kapanggihna geus boga anak 2 eta teh bahasa siloka ya lamun maneh geus kawin mah tah pamajikan teh bakal katingali beubeureummna jeung bobodasna neng tah salaki teh bakal katingali beubeureummna jeung bobodasna hari hartina alisna salaki gorengna salaki alisna pamajikan gorengna pamajikan bakal katinggali geus rumah tangga mah ye geuning sia teh geuning ayeuna mah pinter kodek baheula mah keur nganjang teh duit sok ditongtot-tongtotkeun ayeuna mah loba nu nyelap kana kopea aya nu kieu aya mana jelemana guru awas teh meunang Pak ulah sok koit ka pamajikan teh buruk berat, abi mah buruk berat apa majikan teh. Ieu mah gelap kana kopea. Ieu mah itu di Amerika. Di Amerika moal beda lah di dieu mah. Lumayan cara ya. Ke bekal museum. Nya eupat. Ieu mah di Amerika. Lagi. Nu gawi di dinya nikah teh nu kaduana kap ari kap teh karohah ari karohah teh timbul ewa timbul resep cek Imam Ghazali rumah tangga